Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salaman rerencangan. Jadi di video ieu abdi bade ngabahas tentang selingkuh. Why gitu. Why lalaki selingkuh? Kenapa cowok-cowok teh sok selingkuh gitu? Astagfirullahaladzim, why gitu, why. Jadi ieu pengalaman abdi. Kunaon sih lalaki teh selingkuh? Langsung hiji why gitu. Bukan wa. Kunaon lalaki teh wani selingkuh? Lalaki teh tipe-tipe anu henteu puas karena pasanganna. Maksudna teu puas teh karena pasangan teh meskipun geus geulis pasti lalaki teh neangan anu leuwih geulis. Meskipun geus jangkung neangan anu leuwih jangkung. Meskipun geus beunghar neangan anu leuwih beunghar. Why gitu. Yang ketiga nu katilu ya lalaki teh kadang sok pokok gitu kunaon mah selingkuh. Bener, jadi nah otakna tuh bego gitu, otakna teh kosong udah sok kunaon selingkuh. Teu nyaho. Di mana motivasina selingkuh teh teu apal. Teu nyaho gitu. Kunaon manehna teh kudu selingkuh nya. Nya hayang mah itu selingkuh. Jadi aya kesempatan aya kesempatan nih jadi selingkuh, nya selingkuh. Why gitu. Nah, itu dah kelakuan lalaki emang bener. Lah, ulah baik bukan laki. Yalah, homo bukan laki. Why gitu. Selingkuh teh bener lah, bener karena kesehat karena hubungan. Karena bakal nyieun nyeri hati pasangan anu diselingkuhan. Abdi teh pengalaman pisan karena selingkuh teh. Jadi agak isin gitu nyieun ngadamel video itu jadi efek-efeknya selingkuh itu loba. Entah motivasinya naon lalaki yang selingkuh, awewe yang selingkuh, motivasinya naon teu apa itu mah motivasi masing-masing. Jadi kanu masih selingkuh, please beureunan tong deui selingkuh. Anu masih bobogohan, please kawinan tong bobogohan. Di bogoh ka anjeun. Urang bogoh ka maneh, I love you. Manfaat selingkuh naonnya? Ngerasa sok ganteng atau ngerasa sok cantik, ngerasa sok geulis, sok ganteng, sok kasih. Manfaatnya naon jadi selingkuh. Tapi hiji makna pelajaran anu ku abdi di candak tina selingkuh teh nyaeta hiji ngarusak kepercayaan orang atau jalma anu ku kita sayangi, ku abdi sayangi. Jadi abdi sayang ya kasih ieu abdi selingkuh terus kepercayaan si ieu teh rusak gara-gara abdi. Nah segitu wae pengalaman abdi selingkuh, luh kesah abdi selingkuh. Mudah-mudahan teu aya deui lalaki-lalaki awewe anu selingkuh di dunia ieu. Amin. Mudah-mudahan ku abdi doakeun sing renggal menang jodoh terus tinggal nikah tong bobogohan karena bobogohan itu berat. Bobogohan itu berat, biar aku saja halalkan atau tinggalkan. Halalkanlah. Jangan ditinggalkan, mending dihalalkan. Aduh. Pusing. Why gitu ya, gitu aja nya. Atur nuhun terus nonton video gitu wae lah. Sing enggal narikah atuh euy. Sekolot era. Assalamualaikum.